Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Ki Kampak naon Sandi nek carita. Ayo mangga san. Ki Kampak keur santai padahal mah nya keur ngopi. Hayang we carita manehna. Ki cenah kunaonnya anu beunghar cenah sok medit cenah. Kan sieun miskin deui. Tadi jawab ku akinya. Nu kadua ki anu beunghar kunaon beuheungna kos bagong heuras mun leumpang teh lempeng teu bisa luak liuk. Kan mung ningali nu miskin, mung ningali nu sangsara sieun diinjem, mung nanya. Kunaon lamun ditanya ki kudu ti heula wae kan gengsi. Mana mainnya nanya ka nu miskin, ka nu malarat. Jadi manehna kudu ditanya ti heula. Oh kitu ki. Nu leuwih parah lamun jelema beunghar ge encan kakarek naek-naek ningali batur ulag eleg leumpang tara amprok ketemu di warung pakeana keja nyebutna teh kieu. Ye jis ka mana wae cenah. Bener tanu malam kahiji mah. Malam kadua si Ajis keneh nu datang ka warung. Ye jelema sangsara cenah ka mana wae cenah. Tah eta teh meunang nyelekit batur lamun nyelekit hatena heug ngadoa ka Gusti Allah langsung terkabul. Lamun jelema malarat kitu mah nya, lamun dihina langsung kanu maras tah. Langsung keuna lamun ngadoa teh dijabah mentak manusia mah hidup mah penuh teka-teki. Ayeuna miskin engke beunghar tong aneh, tadina beunghar heug malarat tong aneh karena naon? Roda itu berputar, mentak tetep beunghar entong sombong, malarat komo. Mun sombong leuwih bahaya. Biasa wae hirup mah. Rata-rata air ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.